janten hiji guru. Tapi ku aya dorongan sareng motivasi. Ti kaduanu janten sepuh abdi sareng kaluarga abdi sapertos aki mama pundaka sareng nusanesna segerna janten guru. Janten we abdi sapertos ayeuna janten hiji guru. Sabaraha lami ibu ngawulang di SMA hiji? Abdi ngawulang di SMA hiji, di SMA hiji parantos 4 tahun lamina kawit Juli 2014. Naon padamelan ibu salian di SMA hiji? Salian ngawulang di SMA hiji, abdi ngawulang di lembaga informal bimbingan belajar. Disonten dugi kalihini saminggu teh maksimal 10 dinten neng. Kumaha pendapat ibu ngenaan murid di SMA hiji? Menurut abdi, murid-murid SMA hiji teh aya nu cerdas, tapi aya oge anu kudu sopan santuna TOPBGT lah pokokna mah. Sareng disiplinna taat kana aturan, tapi ada sababaraha anu ngalanggar peraturan juga. Naon nu kabingungna janten guru di SMA hiji? Menurut ibu, janten guru teh tergantung taungkul transfer ilmu, tapi ngaji